Punya euy, acan baju lebaranana, acan THR-na. Kalau bapak mikiran kayak apa amalkeun we 3 surat. Ieu mah 3 surat anu jitu paling ampuh. Keur naon yud euy? Keur cicing biasa. Urang mah teh keur beureut sirah euy. Berat sirah kunaon? Pokona mah teh keur beureut sirah jeung lieur ieu teh. Lieur. Heeh, Sababna kunaon pan lieur oge? Aya sababna meureun. heueuh nya eta urang teh beureut sirah teh. Pokona mah geus sagala aya we nya ambeuna, nya bauna. Pokona mah geus we belek esteler we pokona mah si sirah teh. Aya berat sirah kan nu lieur ambe. Kumaha pipikiranna? Naon nu dirasa? Teh untungna ieu teh. Untungna gitu. Untungna sirah teh ciptaan Gusti Allah. Coba lamun ciptaan jelema, walah kudu geus ngebul deuleu kehe teh aing. Ulah merecon ngebul. Kieu na mah. Urang erek nanya ka didinya ya. Heeh. Boga pamikiran teu? Boga atuh. Ngan urang mah tara dibawa keluar juga maneh. Pamikiran teh katingali pisan jelema susah. Terus pamikiran naon? Heueuh ieu pan didenge-denge teh geuning. Di bank ayeuna keur loba kasus da leungit duitna teh. Terus we ngarurangan unggal bulan. Atuh di bank mah da geus parugu pasti eueuh. Da boga aya admin bank. Eta ku admin meueun dipotong. Heueuh eta tah. Terus Coba potongan admin. Geus puguh eta mah pasti ngurangan unggal bulan. Ya basieun leungit. Kumaha lamun kabakaran? Rek saha nu tanggung jawab? dah heueuh nya euy. Matak urang mah boga duit 50 miliar. Moal ditunda di bank. Rek di mana? Jadina pikiran we. Pikiran. Heeh. Aman. Lamun dibelikeun emas. Derek ieu diarinjeum ku batur kumaha ada katingali loba duit. Mun geus diinjeum tahan rek mayar. Kelak. Itu kan pikiran. Ya heeh. Sakulah kumaha oge yo emang sakadinya di wae sakulah kumaha naon duit sing saloba-lobana 27 hiji triliun oge ditulana pikiran moal leungit moal saha moal nginyeum Ya kan aman dina pikiran. Naon atuh denge-denge teh meni rame-rame we ngaruskeun masalah duit we ieu mah. Eta ieu keur marikiran duit keur hese duit ayeuna teh. rupanya nya atuh kamari kecil da bulan puasa geuning pengeluaran bebeladagan juga mereka nu salawe ribuan. Kan mun didahareunana mun burit bari nguburit nu amisna nu asina segala dibeli kadahar mah hantu. Punya euy acan baju lebaranana acan THR-na. Kalau bapak mikiran kayak apa amalkeun we 3 surat. Ieu mah 3 surat anu jitu paling ampuh. 3 surat eta teh surat taneuh, surat imah, jeung surat sawah. Pokona mah ku 3 surat eta mah dijamin lancar rezeki jang engke bulan puasa tahun hareup teh. Sakalian kitu jeung surat kawin. Kumaha lamun pamajikan mah nyerenteng? Saha rek naon ih pamilan. Moal balik. Pana tuh canjang baju lebaranana. Ieu naon sih ada baju lebaran itu nu awal deui da ayeuna teh bener. Balikan ieu teh. Kurang teh kitu euy kan. Apa cer? Tah insyaallah pokona mah ku 3 surat eta mah. Didahareun amis atit. Minum satu. Aya di salah bener. Jadi